Nadoman bahasa Sunda kitab Uku Dulujen masih dina pembukaan bait kalima sareng kagenep. Sholawat sareng salam nu jelas gamblang ka Nabi Muhammad nu tos pada terang, ka kulawargi Nabi para sahabat, satia ka anjeunna nurut tur tobat, aya anu hadir dina ieu hate ngawujudkeun kana niat anu hade, para ikhwan anu hemanan ka abdi, nyuhunkeun nyerat ngeunaan suami istri. Wallahu a'lam bishawab.